teu boga rokok hayang sugan we anu tah gawe gitu sugan we aja lemah gitu kita gawe ah. Pacar naon? Ah, kecil bari ngopi semua. Suganan pagawean. Aya pagawean pacul sawah. Kan bae apa jualan ge? Emang naik pacul. Daek butuh pisan ayeuna mah. Ah, saya juga kamari bisa dicopot. Tapi teu digawe anjing. Urang mah are ngana sayang duit mah heula ti heula. Benar itu. Bener urang mah bener butuh pisan. Asli. Heeh. Oh, mun gitu bener. Banyak aya nanya. Oh, yang ayeuna Tapi perlu digawe ya. heeh. Oh. Nah, gawe Gaweannya mana itu Lin? Oh, di sawah ada anak Bet, itu. itunya. Oh, benernya gaweana. Kebenaran si bajeg keur mah tuh ditah ku aing duit geus boga, geus dibayar ditah ku aing mun gaweana lah. Rek maculin. Oh, ya kecer macul. Kalau mau dek masa kalian aja mah luhur tuh. Bawa tuh gae. Ya, ayeuna. Heeh. Bawa tuh rangke sakedeung kita itu tuh. Oh, ka luhurnya. Belah mana sawahna? Oh, ka luhur itu. Oh, siap. Kayak tuturkeun. Oh. Tuh, dia teh nitah maculnya euy sawahna nu mana nya. Jangan mah nu belah itu sawahna teh. Ah, lumayan merenjang beli rokok ah. Sugan di dieu Pak sawah teh nya paculeuna teh. Jangan nama ieu dah. Da urang deui tiwati ieu ge. Wah, ieu lah. Bener, saya mangsa di sini sama macul teh. Tah, dia bohong deui. Kita dicopot gaweana henteu. Ah, penasaran temu lah. Rek. Wah, nah, macul sawah urang. Pan tadi mangsah di nitah macul di dieu ka urang. Oh, Pak berarti kita kerja pakalangsa. Di jam macul urang teh. Oh, itu tadi teh mangsah di teh urang keur macul tina pangbacokeun di sawah. Urang teh ka dieu we buru-buru macul. Kamu dicopot mangsa. Atuh teu apa meureun kumaha engke urusanana eta urang kudu dibayar sarua. Geus katipu deui wae. Oh, mangsa di mah. Atuh mah. Kumaha urang ieu urusanana kudu dibayar urang